Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Detia kalamurka jeung oresan cegede maju dina rajang anu kanu jadi lawan mangsa ayu manganti kakarek ge napa kana lemah mangsa dirina ngajorat pindah tempat angin sameran panarajang Detia kalamurka jadi leuwih kuat nebak kana badan lawan nandakeun panarajangna leuwih dironjatkeun leor orai sanca gede jadi leuwih cepat gerakanana tapi ilmu pangenteng badan nu digunakeun ku ayu manganti da puguh dibarengan ku kamampuan jeung kakuatan ti Sirawing ngajadikeun kecepatan gerak ayu manganti tetep leuwih cepet tibatan panarajang dua urang lawana leor zerat plos ayu manganti geus ngajorlat deui we pindah tempat nyingkahan dua panarajang sekaligus anu tangtu we nu dilakukeun ku ayu manganti teh moal mampu dilakukeun ku jago anu sejen geus sabaraha panarajangna bisa disingkahan ku ayu manganti harita Detia kalamurka jeung orai sanca gede ngereunkeun heula tarungna. Detia kalamurka mencolong kayu manganti terus nyarita di Bandungan jeung Siri. Bola kacak-cak bulu kututuk ngadungkuk berewet jenglet. Badengan saukur bisa jingkahan wungkul panarajang si ayu manganti. Dandakeun badeh henteu mampu ngalakukeun panarajang balasan. Hartina maneh enggeus mimitian kadeseh ku kaula duaan sia ayu manganti. Tapi ayu manganti teka pancing ku caritaan Detia kalamurka sabab mun ngalakukeun panarajang balasan secara sambarangan ya kurang perhitungan bisa wae badana dibelit ku orai sanca gede anu kakuatan belitanana bakal mampu ngaramhukeun tulang dina sakujur badana ayu manganti. Ayu manganti malah jadi malik mapanas kalau dilawan. Andika sakuruna geus teu kudu ngamasalahkeun kaayaan anu dilawan Detia. Rek teu bisa ngalakukeun panarajang balasan eta lain urusan Andika. Anu jelas Andika sakumaha anu mampu ngalakukeun ngabuktikeun caritaan sangkan jadi kenyataan. Mun memang bener bakal mampu kabinasakeun anu jilawan. Detia kalamurka kapancing amarahna ku sikep jeung caritaan ayu manganti. Maneh kurang ajar jebekas ya rasakeun. Wah.
Harita Detya Kalamurka terus ngabekah gusungutna. Aya 3 gulungan seuneu anu kaluar tina sungutna Detya Kalamurka. Anu saterusna eta 3 gulungan seuneu patututur pating belesat bubuk besar ngabelesat 3 golongan. Maju muru kana tangtungan badan anu jai lawan. Orok kaya ayo mangantu gete cicing harita muter ke senjata pompongkolna di hareupeun badana. Diputerkeunana senjata pompongkol ngajadikeun getaran kekuatan anu mager kana tangtungan badana. Waktu 3 gulungan seuneu datang, harita bantok jeung getaran kekuatan anu mager tangtungan badan ayu manganti. Wush, bersat. Gas. Kajadian saterusna 3 gulungan seuneu harita jadi pareum. Detya Kalamurka jadi kageteun ningali ayu manganti mampu ngungkulan kekuatan anu digunakeun ku manehna. Detya Kalamurka jadi penasaran. Harita saga diri pikeun ngagunakeun deui kekuatan anu sejena. Ya gadalah bono kotok-tok bono ngonyong-nyong. Maye mampu ngimbangan ayu manganti. Rasakeun kekuatan kaula sia. Harita Detya Kalamurka suku katuhuna nenyerang tanah. Ayu manganti jadi kageteun waktu tanah nu ditincakeun jadi kageter. War gebros. Saterusna tanah teh jadi ngagebros. Aya geteran kekuatan tina jero tanah nu ditincakna ngabedol kana sapasang sukuna. Ngajadikeun suku ayu manganti ngagebros tapi karena bitisna. Gancang ayu manganti nekankeun tungtung senjata popongkolna kana taneuh beulah katuhunana. Anu saterusna ngagajang luncat inah tempat. Tapi kakarage sukuna napakan lemah. Harita datang orai sanca gede narajang. Leor, wush, rat. Ayu manganti geus teu sempat nyingkahan belitan orai sanca kana sapasang sukuna anu saterusna naik tepi kana cangkengna. Rat belitan orai sanca atau orai gede karasa jadi beki tambah kuat. Ruang gerak ayu manganti jadi celaluasa. Tapi dina kayan seperti itu harita ayu manganti masih sempat ngagunakeun senjata popongkolna dibabukeun kana hulu orai sanca. Sak hiuk gebros. Ngajadikeun orai sanca ngalepaskeun belitanana saterusna balik ke asal jadi iteuk hideungna marungkir. Tapi geus waktu sababaraha detik tisanggeusna ngababu ku orai sanca ku senjata popongkolna. Harita datang rangsakan panarajangna Detya Kalamurka. Bangun anu teu mere sengkapan pikeun nuju lawan. Waktu ayu manganti ngabendung panarajang lawan ku senjata popongkolna. Sakyuk gas. Harita jadi kageteun. Sabab taya pangaruh naon-naon keur Detya Kalamurka anu dilawana. Ayu manganti jadi leuwih ngutamakeun kana kasabatan gerakna. Pikeun nyingkahan rangsekan panarajang nu jilawan. Sedengkeun anu keur tarung campuh tawuran, harita teh pihak barisan Willem Kintamani Digjaya tarcan aya anu mampu ngimbangan kana ajen pangartina Rasakti jeung Sandika.
kitu deui Kibuyut Debleng jeung si Banteng Wulung katut balaruja. Anu sok sanajan dina tarungna kudu ngayonan 2 urang tepikeun ka 3 urang lawan. Tetep aya dina kaunggulan. Nungtutan lawan-lawanna bisa dirubuhkeun. Anu saterusna digantikeun ku lawan anu sejena. Saperti halna si Banteng Wulung anu harita dihurup ku 4 urang lawan, ruyung gede anu digunakeun ku si Banteng Wulung mangrupa ancaman anu ngabayakeun pikeun anu jadi lawan. Lain bae mampu ngabandung naki setiap senjata lawan, pakarang lawan atawa pakarang lawan. Tapi gerakan ilmu silat si Banteng Wulung anu dibarengan kakuatan tenaga luarna anu bedas ngajarikeun nuju lawan pada sentareun hatena. Sabab sakali kabenangan ku babukan ruyung gedena kena kana anggota badan lawan langsung ngacungkel rubuh geus teu wanian deui neruskeun tarungna. Ningali saurang batuna geus kabenangan ku babukan ruyung gede si Banteng Wulung. Dina lebah tonggongna terus ngudupung bari humaragung. Nutiluan ngereunkeun heula tarungna bari pada ngatureng hapanapasna. Si Banteng Wulung ngabagikeun paneuteupna ka 3 urang lawanna bari nyarita. Wah, ngasok sia maju deui narungna sia golobog kolopok ngurang ajar sia nganu jelas maneh niluan ngentong kaduhungan sia. Lamunan ngeungeus kang benangan ku babukan ruyung gedean ieu senjata aing anu bisa ngarubuhkeun sahang wae nu dilawan ngaing. Bisa dipastikeun moalan sanggupan neruskeun narungna. Nah, hasok yang urang ajar lain ngalakah ngarulengan kitu sakolopok golobog bangsat madut sia. Salah seorang lawanna harita muleuleung ka si Banteng Wulung bari terus carita. Sanajan si lain geus bisa ngarubuhkeun salah seorang batu dewek geus ya. Tapi ke dewek tiluan masih kena mampu jeung sanggup terus kena tarung sia. Kurang ajar sa Banteng Wulung. Sakedeung deui beuteuh si lain budal badieu ku bedog dewek sia. Ngentong ngalaka ngomongan sia belako kujubaran. Kos nu heueuh wae pebedeng kering sia di dulepak kulilo saku ngaing. Hasok bandingkeun ngeta non teh buktikeun ngeta caritaan maneh teh sia. Oh, buktikan sia dan hulang-hulang lamunan itu sia. Lamunan dinya bener, bisa budal bandilkeun betengaingan sia ngurang ajar. Udewek bakal dibuktikan sa Banteng Wulung, tanda sia kurang ajar. Sok sia. Sia. Jorelat cilung. 3 urang lawan si Banteng Wulung maju di narajang bari metakeun pakarangna masing-masing ngarah kana anggota badan lawan. Tapi si Banteng Wulung da puguh geus mineng dilatih jurusku Kibuyut Debleng. Harita dina ngagunakeun senjata ruyung gedena, ngagunakeun tata gerak ulin karuhunan. Giwar bubuk siuk perentrang barina giwar kagibir si Banteng Wulung nakis 3 pakarang nu jadi lawana. Mangsa pakarang 3 urang lawan bantrok jeung ruyung gede si Banteng Wulung. Harita langsung tiluanana ting daligdeug mundur ka tukang kadorong ku bedasna kakuatan tanaga lapisan. Durug-dug kejeleng si Banteng Wulung
anu harita males narajang ka salah seorang lawan anu keur ngadalik menurut ka tukang. Nu ditarajang ku si Banteng Wulung da puguh dina kayaan keur ngadalik. Harita geus teu sempat nyingkahan jeung ngapendung panarajang lawan. Ngajadikeun babu kaluyung gede si Banteng Wulung anu ngahantem kana pupuhu ping-ping kencalawan geus teu bisa disingkahan. Abu belak. Yuk kebot. Ampun lah, Anjil. Anu kabeunangan ku panarajang si Banteng Wulung langsung ngacungkal rubuh pada Humaragung. Dua orang lawan si Banteng Wulung harita geus mancuh ke di tangtunganana. Si Banteng Wulung mancurnya tangtunganana betus cerita. Wah, sangurang deui bangtul maneh duaan ngeungeus jungkelan sagolobog. Kang beunangan ku bang bukan rojong gedean ngain sia. Si Banteng Wulungan ding lawan. Ngasok ngayeuna maneh duaan. Ngarek kumaha sia kolopok. Nah masih keneh ngarek teruskeun narungna. Kalah ngumaha ngoge maneh bakal rubuhan sia ku ngaingan mah. Dua urang lawan si Banteng Wulung silih reret. Pada ngageter hatena. Mimiti kaentepan ku perasaan seber. Tapi mun tepikeun ka ngejat ninggalkeun tempat tang tuwe anggota barisan anu sajena bakal aya anu bebeja ka pamimpin barisan. Salah seorang di antarana maksakeun maneh nyarita sok sanajan sorana rada ngagleter. Maneh tong waka asa geus meunang sia Banteng Wulung. Dewek duaan masih kene wanian delesia neruskeun ieu tarung. Urang ajar sesuka menamani sia ngomong teh. Waduh, eta ngomong jeung dihandap cewer-ceweran naos eta mejer ngubuh ngaeraan sang urang ajar. Ngomongan geus deleg-degan ngawas gitu sia teh. Cong ngegeteran gitu atuh sa ngomong teh. Jeung maksakeun maneh ngarek neruskeun narung. Mending keneh neruskeun non teh nerus nerang. Angeusan teu ngarasa sanggupan neruskeun narung mah geus ngajodogan kolopok. Tong maksakeun maneh satekeun teu mampu mah cilaka sia. Rangsakeun ya aingan. Rasakeun sia. Ngayeuna mah nganu bakal majut narajangan maneh sia. Ari teu bisa cicingan mah teu bisa tobatan sia. Durug-durug gajeleng si Banteng Wulung harita anu miheulaan maju narajang. Dua urang lawana anu geus kapangaruhan ku perasaan seber hatena. Jadi teu bisa musurkeun perhatian anu sapinuhna. Antukna salah seorang lawana sanajan mampu naki senjata rujung gede lawan, tapi tajongan suku si Banteng Wulung geus teu bisa disingkahan ngahantem kana lebah dadana. Belentang ruyung gede si Banteng Wulung di Bandung ku bedog lawan. Tapi tajongan suku katuh si Banteng Wulung ngahantem kana dada. Sak suku belenteng. Ampun. Nampak dada aja. Allah ya. Anu kabenangan ku tajongan si Banteng Wulung harita ngakerut nahan ka nyeri. Saterusna ngacengkang koleab ka tukang. Jengkang koleab kedebut. Rubuh maring lemah. Kari tinggal seurang deui harita dua sukuna katinggali rada ngagreter.
turna semua anu nyoroncon. Ngasok sia maneh ningasang urang deui sia. Wak-wak-wak. Sobra ngarek kumaha ngayeuna sikep ngejeng ninakan maneh sia. Muni nginit, muni ngaburan sia. Entong maksakeun maneh sia, bisi cilaka sia. Narungna ngatawa ngumaha sia, ha? Nek dineruskan? Lain molotot kitu patutan sia, da imah teh sieun ku molototan. Ngasok komongan sia belakok. Nu balik sa ngomongna jeung ngompolan deui sia teh. Jadi kumaha ya teh? Nu ditanya ngajawabna teu parugu. Pangaruh geus kaentrepan ku rasa kasieun. Dina kayaan keur kitu harita aya 2 urang baturna datang ngabantu. Salah seorang di antarana nyarita anu geus kapangaruhan ku rasa kasieun. Dewek waon datang pikeun ngabantu. Ngabantu si lain. Tah ena si lain teu kudu sieun ku si banteng ulung euy, teu kudu. Maju deui euy barang jeung dewek. Moal lila deui ge si banteng ulung bakal capeun jeung beakeun tanaga. Saga diri maju barang jeung dewek sia. Wah. Ieu si kurang ajaran jeung naon segagarokanna palangkakan saca budug, heh? Ngerakeun sia. Daripada narung mah geus ubaran heula eta budug kanjut teh euy. Ulang ajaran sia jeung gegetretan malangkakanan. Kumaha sacenah sing palangkakan pabakan aing saeutik. Oh, hasaceub. Ngeunah we kaduluna saeutik jeung gegetretan. Nentelan ngayangan nu datangan ngarek bantuan nya teh silaingannya. Wah. Ieu mah mantan deui ngarek sang bangbar hangurang oge aing mah. Sok lah. Bakal dising hareupan ku aing mah neuleuh serang. Madu sagolobog ari keukeumah si budug palangkakan. Ting jorelat 3 urang lawan si banteng ulung maju narajang. Dina mangsa tarung kayaan si banteng ulung bangun anu teu katingali capek. Sok sanajan anu maju ngahurup ka dirina teh sasak teu eureun-eureun. Mun geus aya nu dirubuhkeun datang deui anu ngabantu. Sanggeusna Sugarba jeung marungkir teu kalibat kana tarung campuh taburan. Pangaruhna bisa karasa ku anggota barisan Milem Kintaman Didik Jaya. Anggota barisan narungtutan rarubuh. Aya nu tatu, aya anu tatu parna, aya nu teu parna, tapi jadi leungit ka wanina pikeun neruskeun tarungna. Sedengkeun pikeun barisan Dharma Yuda geus katingali tanda-tanda pihakna bakal meunang angin. Sedangkan 4 urang jago kapercayaan Tuan Milem nyata daeng silaba si Badik Sakti jeung anu sejena. Jadi paburincai masing-masing boga lawan anu kudu dising hareupan. Geus kitu we diparengkeunana Baraya Cakra, Baraya Podga. Sangeusna 4 jago kapercayaan Tuan Milem mampu ngarubuhkeun lawan, harita jadi panggih. Sarta adu hareupan jeung Rasanti katut Sandika. Harita Sandika ngayunan daeng silaba si Badik Sakti jeung Sambada si Baliung Ampuh. Sedengkeun Rasanti panggih deui jeung Cinciniang si Pedang Langit dibaturan ku Rojali si Golok Bayangan pikeun ngayunan 2 urang lawana. Harita Rasanti ngabuktikeun atawa ngagunakeun jurus pedang Taji Putih anu dikombinasikeun jeung jurus pedang Kilat Bumi. Sedengkeun leungeun kencana digunakeun jurus Tapak Darah Suci. Rasanti ngabagikeun paneuteup ka Cinciniang si Pedang Langit jeung Rojali si Golok Bayangan mitos nyarita. Cinciniang
urang ayeuna dipanggihkeun deui pikeun anu kadua kalina urang bakal ijen bakal ngadu jajaten deui. Malah dibantu ku Batur Andika geuningan Rojali Sigolok Bayangan anu harita ngajawab. Gue emang benar mau bantuin si Niang, emang gue nggak boleh? Lo punya ngaran Rasanti kan? Rasanti kan? Lo mesti ngerti Rasanti. Ini gue nih. Gue ame si Niang kagak akan kasih ampun sama lo. Gue akan buktikan sama Allah. Ya dengerin nih ya. Nah pokoknya jurus Golok Bayangan bakal mampu untuk melenyapkan lo. Sintuniang si Pedang Langit milu nyambungan caritaan ditujukan ke Rasanti. Hanya waktu yang lalu Uwe memang sudah pernah kalah bertarung sama kamu Rasanti. Akan tetapi sekarang Uwe tidak sendirian. Hanya bisa dipastikan kamu akan terdesak. Kemudian lubuh bermandikan darah. Hanya Sintunian si Pedang Langit jeung Rojali si Golok Bayangan ngatur posisinya. Masing-masing pada ngawangun pasangan. Leungeun katuhu Sintuniang geus nyekelan senjata pedangna. Sedengkeun Rojali geus nyekelan bedogna. Rasanti ge ngawangun pasangan saga diri pikeun ngayonan dua urang lawana. Leungeun katuhuna geus nyekelan pedang tali putih. Rasanti dina sikapna anu tanes terus nyarita deui. anu kaduaan teu kudu waka ngaheulakeun caritaan. Bakal ngabinasakeun diri kuring. Leuwih hade ayeuna mah buktikeun kamampuan diri Andika duaan. Sok mampu atau henteu ngarubuhkeun kuring. Buset dah. Pajajaran lo Rasanti. Nantangin gue. Allah. Lo jual gua beli. Rasain nih. Mampu lo. Hiya. Jorelat Julung Rojali si Golok Bayangan ngajorelat majuna raja. Dituturkeun ku jorelatna Jirim Sintuniang si Pedang Langit anu milu marangan kana panarajang Rojali. Korokaya Rasanti geus saga diri ti anggalna malah pikeun ngimbangan panarajang dua urang lawana harita. Rasanti ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Ngajadikeun sabetan bodog Rojali anu rek ngarah kana dadana. Harita Rasanti bari ngagiwar ka gigir terus ka bendung nakis bodog lawan. Hiuk kiwar sak hiuk basat lang hiuk datang sabetan pedang lawan anu ngarah kana beuheung lawan. Rasanti ngagilirkeun badana pedangna dipake nakis pedang lawan sak hiuk barasak lang. Sintuniang si Pedang Langit jeung Rojali si Golok Bayangan jadi penasaran. Harita ngagentak luncat nyusut tepus ku panarajang susulan. Tapi jurus pedang tali putih anu dikombinasikeun jeung jurus pedang kilat ngajadikeun parobahan tata gerak pedang Rasanti susah diteangan kalemahanana. Harita Sintuniang si Pedang Langit jeung Rojali si Golok Bayangan anu satadina ngerasa nguntupikeun ngungkulan nu dilawan, tapi kombinasi jurus pedang tali putih jeung jurus pedang kilat bumi ditambah ku jurus tapak darah suci ngajadikeun dua urang lawana asa dengar cadas. Sabab Rasanti lain bae mampu ngabendung nakis setiap panarajang dua urang lawana, tapi setiap panarajang balesan ti Rasanti meh-mehan teu bisa diimbangan
ku Sincindian jeung Rojali. Pangpang nama dampah leungeun kenca anu ngagunakeun curus tapak darah suci. Sedengkeun Sandika anu adu hareupan jeung Daeng Silaba si Badik Sakti. Katut Sambada si Banteng. Si Baliung Ampuh harita masing-masing geus pada sagadiri. Sandika anu boga karep pikeun sagancang ngungkulan dua urang lawana geus nangsukeun sikap napikeun langsung ngagunakeun curus tapak sambang getih. Sambada si Baliung Ampuh jawara Banjar. Murelang ka Sandika baritus nyarita. Si lain kudu ngarti Sandika. Dewek ge jeung si Daeng Silaba lain jago sambarangan deuleu. Dewek duaan moal dijadikeun jago kapercayaan Tuan Bilem. Mun teu boga kamampuan ilmu silat. Anu matak si lain montong kaduhung. Mun dina ieu tarung si lain bakal ngajampana jadi pugang dia palagan sia. Sandika sikap jeung caritanana tetep tenang. Katenangan nu dibarengan ku kawaspadaan. Sabab dua lawana geus pasti boga karep hayang ngabinasakeun dirina. Sandika bari ngabagikeun paneutepna ka dua urang lawana terus nyarita. Sandika teu boga hak pikeun leuwih ti heula mastikeun kuring bakal binasa di ieu patempatan. Mending kena buktikeun lah caritana di kaduaan. Mampu jeung henteu ngabinasakeun diri kuring. Daeng Silaba si Badik Sakti leungeun katuna geus nyekelan senjata badikna. Neuteup ka Sandika betus nyarita. Berukutuk brot. Kamu harus cepat mampu Sandika. Terima seranganku. Kurang ajar kok. Jorelat culung Daeng Silaba majuna rajang. Dituturkeun ku jorelatna Jerim Samba si Baliung anu marangan kana panarajang Daeng Silaba. Siuk tusukan senjata badik ngarah kana dada kencalawan. Abukus senjata Baliung Sambada ngarah kana sirah lawan. Sat jorelat los. Sandika ngajorat pindah tempat. Nyingkahan panarajang dua urang lawana. Atuh Daeng Silaba si Badik Sakti jeung Sambada si Baliung Ampuh jadi kageteun oge. Sabab kacepetan gerak anu dilawan tete leuwih cepet tibatan panarajang maranehna duaan. Sandika tacan waka ngalakukeun panarajang balesan. Masih kene neangan kasempetan anu hade pikeun ngasupkeun panarajang ka anu jeung lawan. Anu mata harita Sandika ngahaja ngagunakeun kacepetan gerakanana pikeun nyingkahan satya panarajang dua urang lawana. Sambada si Baliung Ampuh jeung Daeng Silaba si Badik Sakti. Sangeusna dua kali narajang tapi panarajangna bisa disingkahan ku anu dilawan. Harita duanana ngeureunkeun heula panarajangna. Sambada si Baliung Ampuh terus nyarita ditujukeun ka Sandika. Anu bada si lain tarung teta Sandika ilmu silat digunakeun ku si lain tete lah ngasa ukur bisa keningkahan panarajang lawan mungkul. Kabuktian si lain henteu mampu ngalakukan panarajang balasan kalau dilawan deung. Daeng Silaba pilu nyambungan karena caitan Sambada ditujukeun ka Sandika. Rukutuk brot. Ternyata kamu bertarung hanya mampu menghindari serangan lawan tanpa mampu untuk melakukan serangan balasan, toh? Itu tandanya, toh?
kamu orang kebingungan karena lawan tidak memberikan kesempatan balas menyerang. Toh artinya tidak lama lagi kamu akan segera akan segera mampu Sandika. Dina sikapna anu tandes harita Sandika terus nyarita. Ali kaduaan geus kudu mikirkeun cara tarung anu dilakukeun ku anu dilawan. Deng silaba oge sabada. Leuwih hade pikirkeun cara naon anu kudu dilakukeun ku anu kaduaan. Sangkan panarajang bisa aya anu kena kana anggota badan lawan. Peun we sakitu. Kurang ajar kamu tah. Yang pasti kamu akan rubuh. Seranganku akan kena tah. Nya sok sabada si Baliung ampuh jeung daeng silaba si Badik sakti ngawangun di pasangan. Beuki kahudang amarahna dibarengan ku rasa penasaran sabab nu disaritakeun ku Sandika memang kenyataan. Maranehna duaan geus 2 kali maju narajang. Tapi tacan aya panarajang anu bisa kena kana anggota badan lawan. Sambada si Baliung ampuh anu wis teu heula maju narajang bari ngagero. Montong loba bacot Sandika. Tada siap alajang aing. Sorelat sulung sambada si Baliung ampuh maju narajang. Dituturkeun ku jorelatna jirim daeng silaba si Badik sakti anu milu marengan kana panajang baturna. Duanana harita pada leuwih ngaroncatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna, tapi Sandika harita lain saukur ngagunakeun curus tapak sambang getih wungkul, tapi da kumaha.